Bismillahirrahmanirrahim. Moal aya poe nu hebat-hebat tapang mulia-mulyana kecuali poe Arafah. Poe Arafah mah pohara. Kapoharaanana emang kumaha kiai jakula ge geus cenah ka Mekah lah. Nya panas, kurang cai. Naon tuh kehebatanna lamun neuleuh sakadar zahir mah sapira Arafah. Tetapi horeganan malaikat keur memandang seluruh malaikat ka jelema nu keur wukuf. Allah mencerongkeun ka jelema-jelema anu keur wukuf di padang Arafah. Berarti ditonton ku malaikat ku Gusti Allah. Urang Indonesia mah hebat, sakedeung mah diukna. Ajuba mulai saurang kieu, nuturkeun hijina kieu deui. Ajuba kararitas kieu teh lain gegeuraan ka tenda ngaroko, heran mah. Teh urang Indonesia teh masyaallah barang dideuleu ditanya urang mana sih curug. Urang Balaraja teh sepatan, tapi pasar Kemis eta masyaallah. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam asyiyat Arafah ngaduakan jeung Nabi dina sore-sore bulan Arafah ngaduakeun li ummatihi ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kangjeng Nabi mah ngadoa teh jang umat. Urang mah jang urang we ngadoa teh. Ya Allah ya Rabbi di Arafah anu mulya haji hiji abdi hampura amanat ti guru abdi tage nomor kadua abdi teh menta dibere babari be usaha Gusti supaya mararaj dagang-dagang abdi dagang karung dagang jengkol dan macam-macam supaya jang urang kajian tetangga abdi mah susah ge tah aya kos gituan urang ulah kabatur bae atuh Gusti ka abdi teu bagus tah kadoa kos kitu itu bagus. Geus urang datang ka Arafah mah Gusti abdi ieu datang ka Arafah tanah anu mulya anu geus kamaklum ku sararea abdi mah hijina menta hampura bae nu sejen-sejenna mah tah mah lah kumaha Gusti bae mah nya datang ka tu dibere bagus. Sarua ketel tah atuh. Jerahkeun diri ka Gusti Allah teu kudu omong-omong. Masyaallah karim. Ternyata doa Kangjeng Nabi fa ujiba bi anni qad ghufirtu lahum ma khalal mazalim. Dijabah ku Gusti Allah bahwa simkuring dihampura dosa berikut para umat-umat kaula dihampura kabeh selain daripada perzoliman-perzoliman nu ngazolim jeung nu dizalim. Masyaallah. Fa inni akhidun lil mazlum haqqahu. Gusti Allah gaula anu bertanggung jawab ka anu dizalim. Tetapi ka para penzalim-penzalim cek Gusti Allah teu dihampura ku kaula. Masyaallah. Nu dizalim geus kumaha tanggung jawab Allah, tapi anu ngazalim jelema boga hutang kemudian janggina isuk sore zalim tah eta mah mal diampura tah ku Gusti Allah. Dawa jelema nganiaya teu puguh teu karuh siksa zalim. Dan berbagai tentang perzoliman. Zaid dekawin 2 poe deui pamajikan calon pamajikanna dibawa kabur ke Lampung. Wow, tambah zalim gede jasa tambah. Tinggal itu be calon hak bete berdayanya nangan dukun ke mana aing. Nah, itu zalim pada dan lain-lain sebagainya. Zalim leuletik kanana keluar ti majelis nyokot sendal nu bagus. Zalim. Lah cedak-cedak aja jelema da geus salaladar ieu moal marah ai batur sadar ai sia teu sadar tolol.
Kanjeng Nabi ya Rabbi in syi'ta ataital mazluma minal jannah wa ghafarta lil zalim wa ghafarta lil zalim ya Allah ya Rabb anu ngazalim hamba Gusti umat abdi nu dizalim hamba Gusti umat abdi mah moal diwilah-wilah Gusti nyanggakeun ka kersa Gusti we sadaya-daya Gusti nu dizalim pangmerekeun sorga nu dizalim teh mazlum teh geus jelas anu ngazolim ge panghampurakeun bae mulia amat teh si hate bisa ngadoa kos kitu tah anu dizolim atuh geus puguh teh mah bakal dibere sorga ngaranna dizolim ieu ge nu ngazolim ge hampurakeun bae Gusti dosana eta urang lamun mengamati doa ya Allah ku mulia amat teh Kangjeng kos urang ya misalna ngadoa ya Allah ya Rabbi Gusti aya nu nganiaya abdi aya nu ngahalangan bae dagangan-dagangan abdi ku abdi dek dibayar ku batur disikat panghampurakeun Gusti teh jelema teh kajeun abdi mah asal batur bae mararenah jeung sararugi kajeun abdi mah kege abdi ka Sukabumi Gusti dek naon cek Gusti ngan teluh goblok tok atuh ulah kos kitu ulah bersihkeun atuh ulah geuneuk maleuk nurutan Kangjeng wah harap eta doa ya Allah ya Rabb tuh ya Allah ya Rabbi hampura abdi hampura tatangga abdi kamari tatangga abdi tanya ku abdi teh teu nembalang kajeun Gusti panghampurakeun nu belah kaler mah malah nyiduhan ka abdi eueuh masalah Gusti panghampurakeun abdi ngahampura teu aya naon-naon Gusti malah mah sendal-sendal abdi sapatu dibawaan ku hampurakeun Gusti geus eueuh masalah kajeun abdi mah teu make sapatu ge emang abdi mah suku abdi mah teu pantes disapatuan sapira urang pondok atulah mangkaning ieu aya cenangan deuk kumaha make sapatuna atuh tah eueuh geuneukan bersih komo urang geus kolot kieu mah teu can bersih-bersih hate tinggal salengkah deui ka kuburan masih can bisa keneh be bersih ya Allah ya Rabb ulah-ulah nanaon ieu mah urang nyaba ka imah tatangga teu disuguhan ngomongkeun ih teh si budak aing datang ka dinya geus sabaraha bulan teh ka dinya teu aya cai-cai acan bego tuh budak eta kan kira bersihna bersihnya ya Allah ya Rabb geus ulah aya naon sapira inumeun sapira dahareun bersih tak urang belajar kira lamun urang geus bisa teh hirup teh nikmat salat ge husu tapi lamun cara tadi tah Allahu Akbar sial datang goblok ye itu mere cai-cai acan lain Allahu Akbar kabiro gogoblogan coba ge geura tah eta nu kabawa salat eta nafsu belajar bersihan kobong geus kolot kuduna teh disuguhan alhamdulillah sanajan disuguhan aing mah nginum tilok loba sanajan nginum cecekleukeun aing mah sadena teh disuguhan alhamdulillah kos urang teh dibere ku pamarentah kuduna alhamdulillahirabbil alamin Gusti nyalametkeun ka abdi bupati datang tapi teu mere gubernur datang tapi teu mere alhamdulillah salamet sebab duitna teu bagus Gusti ieu mah lain pelit banyak bupati Gusti pelit gubernur pelit tah teu beres tah kudu da alhamdulillah salamet alhamdulillah iraha nya nyaba deui nya mere deui teh moal kan urang kira-kira deui salametkeun ieu masih ngomongkeun kene bae eta kiai eta sebenarnya kiai tolol tuh atuh kuduna mah salamet masyaallah okos jelema atas gaduh kotok menang nya teh tarohan ya kiai tah alhamdulillah tah hayang sit amat mata 1 juta tah aing menang 10 juta tajang kiai 10 alhamdulillah tek menang deui kitu sia kiai goblok we tetep gitu sia beus teu boga jampena datang ka aing ye ngagoblogan tah kiai malah deuk mere ke jampe ngadu kotok tah guru da kan ulah soekeun di hareupeun nya keneh ya dalekeun ku sia aing butuh ka duit ka sia wek tah jang sia teu hayang aing duit haram dibikeunan ka aing goblok orang duit palsu aslinya gadekeun
Yai. Belon Yai, aduh Masya Allah. Kos heueuh bae. Allah. Ulah sok diajak-ajak awak urang. Harepkeun ka Gusti Allah. Nah, ya Kangjeng Nabi. Cik Kangjeng Nabi ya Rabbi in syita ataital mazluma minal jannah wa ghafartal zalim. Panghampurakeun anu ngazalimna Gusti. Tapi falam yujibhu asyata arfata. Can ijabah ku Gusti Allah. Can ijabah. Berangkat ke Muzdalifah Kangjeng Nabi isuk-isuk subuh di Muzdalifah ngadoa deui ada doa. Ya Rabbi in syi'ta ataital madluma minal jannah wa ghafartal zalim. Di Muzdalifah karak fa ujiba ila basala. Dijawab ku Gusti Allah di Subadana. Aing maneh keukeuh matu Muhammad anu ngazalim ge hayang bae kudu dihampura geus kajen nu zalim ge dihampura. Masyaallah. Etalah agungna Arfah, agungna Muzdalifah. Datang ka nu zalim ge tetep dihampura. Geus puguh nu dizalim teh mah dibere sorga. Kangjeng Nabi harita seserian senyum-senyum seri Kangjeng membuat perhatian para sahabat. Kok Kangjeng Nabi seserian kitu aya naon? Akhirnya tekuat si Abu Bakar Siddiq lantaran Kangjeng Nabi seri terus senyum seri ya otomatis ditaros pasalahu Abu Bakar wa Umar. Sina Abu Bakar jeung Sina Umar naros Tuhan. Tuhan ieu kok masih senyum-senyum seserian anu pohara emang naon aya naon gitu. Aya naon Tuhan? Kieu Abu Bakar, kieu Umar di Arfah kula ngadoa supaya di halampura kabehan alhamdulillah diijabah cuman enu ngazolim doang diijabah kula keukeuh supaya di hampura bae. Di Arfah can diijabah tapi ketika di Muzdalifah isuk-isuk masyaallah ieu lata di hampura ieu ayeuna pisan jadi cek Kangjeng Nabi di halampura kabeh. Haju barang eta nu zalim di hampura iblis jujung kelannya nah datang ka beungeut tadi kitu-kitu tah make lebu make taneuh di kieu-kieu tah atuh kudu deuk teu sari kumaha ya sia na ngagoda sia teh kuari teu berarti pikirannya beungeut tapi nu di lebuan ka dieu kulantaran frustasi masyaallah iblis ge frustasi iblis ya cek yana teh na ngagoda aing teh kamari-kamari supaya ngazalim terjadi zalim kuari dihampura keneh bae. Dah, jadi kan katingali teh ku Kangjeng Nabi mah setan-setan iblis-iblis teh berlaga dihareupeun Kangjeng Nabi teh katingali. Mantap seserian Kangjeng Nabi. Pantes cek Abu Bakar teh. Kadeuleu. Mantap kuali ge kuali setan teh kadeuleu nu aya di pundak, nu aya di mata, nu aya di ceuli. Kadeuleuan tah narangkol, da kos bangkong gitu sa. Wari cenah kadeuleuan teh ya aya lah sebagian nu kadeuleuan nu lolobana di mata teh kana dia masyaallah aya nu di pundak di dieu macem-macem nya ai awewe mah tempatna 3 hiji di bujur 2 di susu nomor katiluna di bibir eta iblis balulu di dinya mun hayang nyaho sayang iblis di awewe di 3 tempat nu mantap kadeleuna tepos padahal mah bujurna tepos tapi kadeleuna kok bahenol amat sih eta aya jurigan di dinya puguh susuna ge hepek kadulna gede iblis eta sebenarnya aju nongol nya ka dia sini pendi sini atuh dasar sia teh cunihin aduh saruana itu iblis bikangna ieu iblis lalaki dah atuh akur nah hiji ada di dinya nah jadi katinggalilah iblis ku Kangjeng Nabi masyaallah Kangjeng inna adu wallah iblis lama alima anna Allah qad istajaba du'ai wa ghafara li ummati akhadhat turaba ja'ala yasuhu ala wajhi musuh Allah nu ngaran iblis
ketika nyahoan Allah teh nyubadanan kana pangdoa kaula ngaijabah kana pamenta kaula ngahampura ka umat kaula tidak terkecuali iblis tujung kelan nyokotan lebu langsung dikabeungeut-beungeutkeun bari manehna ngajerit wa yad'u bil wail wel cilaka meunang ngagoda hese beleke hese capek supaya ngagolimnya daek ngagolim teh eta hasil godaan kaula tapi ternyata poe ieu detik ieu naonan panggoda kula dihampura ku Gusti Allah fadhakani ma raaitu min jazai jadi kula seuri jeung serikeun iblis lantaran iblis frustasi Masya Allah kan. Nah iyalah ceritaan seputar Arafah seputar Muzdalifah Mina sampaikan ke haram selain cerita hiji dua masyhur mulyana pohara jasa sehingga geus dosa anu nempel di awak balik ka dieu turun di Garuda kadeuleuh mah dulur urang kadeuleuh mah tatangga urang kadeuleuh mah guru urang atau murid urang padahal eta teh ahli sorga tarurun di kapal plak masyaallah mantap gegeran orang sono pluk aya jahe pluk urang dia pluk giliran aki-aki sono lo nah itulah ahli sorga guys tinggal urang anu ditinggalkeun ku maranehanana naon gawe urang nah eueuh deui pagawean urang iwal ti puasa urang iraha kiai isuk Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa 9 poe urang puasa 10 na lebaran langsung mencit korban sarua sorga kene 9 poe mulai tanggal 1 urang duh cenah kiai poe Senin mah tuh abdi mah ngantor teu kuat asana poe Salasa ngantor kene masyaallah abdi ka pasar nu ieu ka pabrik teu kuat asana lamun teu kuat 9 poe 7 poe geus Senin Selasa Rebo tah mulai Rebo Kamis Jumat Sabtu kiai cenah Rebo sibuk asa mal bisa cenah abdi mah 5 tuh 5 Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa tah ya sakitu bae asana teu kuat cenah kiai ieu boga siapa kudu disiadiakeun kampak asana mah tilu Minggu Senin Selasa asana tilu ge waduh ieu budak nawar keneh bae geus atuh lamun nawar keneh dua bae Arafah tarwiyah arfa masyaallah Senin tarwiyah man shoma yauma tarwiyah atahullahu sawaba ayyub alaihi salam ala balai masyaallah saya jelema nu puasa di poe tarwiyah tanggal 8 bulan haji bakal dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Ayyub alaihi salam geus sajarita teh Kangjeng Nabi Ayyub kasabaranana dibere balai nu sakitu poharana sugan aduh henteu sugan henteu Allah pernah usul ka Allah ge eta be belbah bilatung teh bilatung nah iya langsung ka dieu tah kaleta ya Allah ya Rabb bilatung kaleta mau masalah ngan atuh pan abdi teu bisa nyebut Allah sakitu doang sakitu tah mangga bae tah Gusti kajeun ti Gusti Allah teu nyebut Allah ge aya hate keneh geus teu bisa nyebut Allah sebab bilatungna geus kaleta geus ku hate be ka hate di bilatung nya ngomong ya Allah ya dosa bodoh kumaha Gusti bae itu bisa ya hate teh disalametkeun hate ku Gusti Allah poe teh ganjaran bade jasa nah urang mah cuma puasa poe tarwiyah dibere ganjaran sarua jeung ganjaran Kanjeng Nabi Ayub asal bukana sasiripit bae ulah make rujak ulah make kopi teh manis ulah engke betas isa tah mah atuh kitu-kitu keneh biasa puasa urang biasa da ieu ganjaranna pohara tarwiyah lamun puasa arfa wa man shoma yauma arfa ta'atahu Allahu sawaban mithla sawabi Isa alaihi salam
saja lemanu puasa dina poe Arafah bakal diberi ganjaran sakumaha ganjaran Kangjeng Nabi Isa alaihi. Kumaha emang Kangjeng Nabi Isa? Kangjeng Nabi Isa mah anti dunia. Ku anti-antina dunia teu boga sajengkal-jengkal acan. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga sajengkal-jengkal acan nya naon. Geus kulantaran sakitu jawa anti bae dan dunia, boro imbah. Tana sajengkal gitu. Mantap Isa al-Masih nya nama di mana bae. Tah ku embung-embungna balik ke alam akhirat kabejakeun boga dunia embung. Mulia pisan urang mah cukup ku puasa Arafah poe Salasa geus urang nutup bae di imah geus asal subuh geus ulah dedeleuan ulah dedengan di jero kamar bae geus siapkeun bae remote ibadah kuari hese mah di kamarna horengan keur maksiat ai baheula mah anak urang di kamar urang betah tenang boga anak awewe di kamar bae masyaallah alhamdulillahirabbil alamin neng bager neng batur mah kuncang-koncong neng mah di kamar bae bunga kuari di mana anak alhamdulillah jadi di kamar bae pace buka WA-an masyaallah kan geus akhir zaman kuari di kamar gua di kamar nah deres dong orang aki-aki di kamar maksiat ulah sok nyilek ka dieu biasa bae atuh loba aja aki-aki gitu kunaon aju nyilek ka dieu tah ya Arafah bahkan wa man shoma yauma arafah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar saha jalma nu puasa di poe Arafah Allah bakal ngahampura kana dosa sataun ka tukang sataun ka hareup masyaallah sataun ka tukang sataun ka hareup eta mah dosa geus we dihampura geus asal puasa Arafah geus teu kudu salat jauh dosaan pan urang atuh geus sia mah endek deui kos kitu pan blon nah nyaritakeun ganjaranana aju teu salat sia mah ngadedengekeun bae lah cak kieu gitu teu kudu salat geus dihampura aing bae pan disalahkeun keur nyaritakeun gede da ganjaran seperti eta masyaallah tak dibejakeun sote nginget-nginget bae ieu mah supaya tergugah mulia amat tarwiyah mulia amat Arafah masyaallah kari hebat tah supaya urang tertarik sebab urang mah masih kene TK makan kos kitu teh mah dibere bodrek embungeun tapi bodrek sih daengkeun amis katana eta urang TK ge tah nyahona ka jerona oh aya bapana leuleuk bulan Arafah ka anakna teu puasa sia batur mah balalager tuh puasa kunaon sia teu puasa carekan deui ku mana tah suku bapana teh sia tol sia tuh deuleu anak batur paruasa sia tarwiyah Arafah aya sia henteu ngajawab teh budak atuh batur mah paruasa ge atuh bapana jeung mana balager sih sakieu teh ya tikeur ieu paruasa ieu mah jeung abah tok tinggal bapana bae heuh oge nya sakieu teh tah ada kurang ulah waka ditah ka batur ka anaknya tah kos kitu aya urang teh puasa mah dibalikeun ku anak batur mah paruasa ge bapana balager cek nya teh tiba heula puasa deh bapak aing ulah ngomong sia anjing ngomong deh abah puasa teu yes ya aing minta ka sia malikeun henteu abah heula puasa tapi li saku aing tungtungna mah lain dakwah pan ribut jeung anak tuh tah ieu bapak puasa mah kan teu kudu nita ka anak abah teu dahar kok mak puasa abah sia masyaallah tah abah sinarieun nyentuh gak ada hati cak abah ada sial-sial ting tak anak ibut sinarieun ka aing geuraheun padurak masyaallah mun bapak nanti lak nonton TV anakna nonton isinin kira-kira isi minimal diletikeun ku nya kunaon diletikeun aya abah liwat isin aing ka abah abah na gedekeun deui ya teh geus penghormatan teh kebal-kebal mah lah sieun aya abah pareuman bae gede kebal-kebal banget TV di Pareuman bae jual ganti
Masya Allah. Nah iyalah mun dicaritakeun loba pisan puasa teh kudu ieu bagas tarwiyah arafah nu bagusna isuk Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Salasa. Nah keperbona orang lebaran terus orang mencit hewan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, lamun urang keur bahas tentang perang teh ya, jihad fisabilillah. Ngalawan musuh-musuh Allah supaya maca 2 kalimat syahadat. Lain kenapa dibunuh begitu saja, lain ketika manehanana henteu ngucapkeun 2 kalimat syahadat silahkan bunuh, tapi ketika manehanana ngucapkeun la ilaha illallah ulah sanajan geus diagag-agag ulah. Sebab jihad eta lain ngabunuh, jihad eta nundukkeun qalbuna supaya nyana nurut ke Allah, iman ke Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh sepanjangna Yahudi moal eueuh, sepanjangna Nasrani moal eueuh, sepanjangna kafir-kafir teh moal reda. Sebab lamun Yahudi eueuh, Nasrani eueuh dan berbagai kafir teh aya, atuh moal aya perjuangan bagi umat muslimin. Jeung di zaman Kangjeng Yahudi henteu selesai, malah lalumpatan nu bakal ngalanjutkeun nyana perang jeung urang Yahudi. Mal beres ka jadi aya bae. Tinggal kumaha urang menyikapina. Urang niat dakwah atawa henteu tinggal sakitu bae. DPR anu cicing di kursi embol-embolan niatna dakwah apa niat dunia bakal diperhitungkan ke di Rabbul Jalil di hadapan Allah. Bupati, gubernur, menteri, presiden nyana diuk di kursi eta niat dakwah apa henteu. Ketika nyana niat dakwah aya nilai ke di Rabbul Jalil. Ketika teu niat dakwah awas ya disate sia. Eta mah kajeun ku ieu kiai nu eungkeuy-eungkeuyan. Nya hedap. Aya dakwahan teh eueuh nyana teh. Ketika datang ke pendopo, apakah nyana dakwah, apakah sakadar nyumponan undangan, apakah di balik undangan aya titik-titik. Guru aing baheula orang Jogja. 2 tambah 2 sama dengan titik-titik. Data gakuar inget bae titik-titik. Orang yang titik-titik eta titik-titik. Ya beda bahasa Jogja mah titik-titik. 5 tambah 5 sama dengan titik-titik. Gari mah bingung naon titik-titik. Nah, ulah sok salah eta. Jadi sabahasa Jogja bagus gitu bahasa. Sok inget kanu kampanye di Madura teh. PKB zaman Gus Dur, kiai, luar biasa dakwahnya. Saudara-saudara sekalian, orang Madura kan itu. Nyaritakeun tentang kehebatan PKB. Enggak usah pilih yang lain-lain, yang jelas harus pokoknya mah kita sekarang punya partai PKB. Gitu. Kan ai urang mah PKB, nyana PKB. Sudah enggak usah pilih yang lain-lain, pokoknya PKB sudah selesai. Oh, barang pemilu teh PKB eleh. Petilu kabeh. Orang kiaina salah ngomong, jadinya PKB, jadi petilu PKB eta. Nah. Salah ngomong sial. Aduh. Jadi pecat eta kiai jadi juru kamna. Siapa kain baca bisaan baik. Dah, udah salah. Nah iya kiai bakal di dakwah lain itu ya. Lamun dakwah aya nilai daripada Allah. Ditedang ka mana dakwahna? Urusan manehanana nurut jeung teu nurut, tapi urusanna lain urusan kiai. Tapi kiaina berangkat dakwah apa lain? Tinggal sakitu bae. Lamun dakwah cara dakwahna sia kos kumaha bakal ditanya ku Gusti Allah. Allah Maha Uninga. Sieun urang lamun dikadinyakeun sieun. Dakwah apa lain? Kita sok muludan saudara-saudara sekalian hati-hati. Sebab Rajaban ketika Kangjeng Nabi berangkat Isra, Masya Allah, menemukan seseorang
yang menggunting lidahnya digunting. Wow, sampai bercocoran. Apa itu bercocoran? Darahnya banyak. Nyambung lagi pakai aibon kali ya. Disambungin lagi, ntar digunting lagi. Ada lagi yang bukan begitu, langsung aja digigit-gigit sama sendiri, sampai keluar nanas, sampai keluar darah. Masya Allah. Apa itu? Ternyata Kanjeng Nabi menjelaskan, itulah kiai-kiai yang suka berbicara, menasehati orang lain, tapi dirinya tidak memakai ilmunya. Bisa kabatur orenganan diri nama kabelum. Nah, eta kiai kan bari rajaban, orang nyana ngomong eta nyana rajabanana hayang kiki. Ulah sok dilek ka dia tuh biasa bae sih. Siapa sok ka dia dilek bae. Eta teu karasa tak urang teu karasa. Alhamdulillah cenah anak dan alhamdulillah opat panggung malam ieu. Beakeun ku sia panggung leg-leg. Nah, ilah caritaan agama jihad di Islam teh wajib jihad. Jihad ketika Soviet runtuh di percaturan perpolitikan dunia, anu tadina dua musuh teh, tilu bermusuhan teh, satu komunis, dua Islam, tilu Nasrani. Percaturan perpolitikan seperti eta. Aya Saddam Hussein teh beringas dunia teh. Sakitu nama sangkilang aya kitu naon gara-garana di Iran Ayatullah Khomeini lepas daripada Syiah dan lain Syiah, tapi dunia lumayan hudang, leuwih hudang deui ketika Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden tinggal salengkah deui Nasrani bertekuk lutut diulinkeun. Tapi Allah belum menghendaki Soviet hancur, tinggal dua berarti kuari Nasrani dan Muslim. Kuari urang keur meujeuhna dikekeyak. Negara mana kuari nu teu dijajah ku Yahudi, ku Amerika. Urang kuari kan keur dijajah kuari. Urang teh keur dijajah. Bisa berapa persen urang kekalahan urang politik dijajah, ekonomi dijajah, budaya dijajah. Masya Allah. Dengan kejadian WTC anu menggemparkan, ternyata horenganan satu cara untuk mengglobalkan informasi tentang memberantas terorisme dan radikalisme. Jadi geus teu meunang aya naon kuari mah hantem diurang kuari teh geus mejeuna ditinggalikeun ku Amerika. Awas ya macem-macem. Moncongna geus dikapondokkeun ya. Pokokna mah geus ieu mah deuk salah deuk teu pondok mah deuk dibom bae ku aing cekian. Jangan begitu dong, Bos. Lah iyalah. Urang lamun neuli ka dinya set ka arah eta. Keur negara mana nu keur teu dijajah ku Amerika. Sok geura. Urang kuari keur dijajah, maka lamun kukuna dicaritakeun jeroanana satu sisi aya nu percaya, di sisi lain aya anu ngajebian, di sisi lain aya nu nyanyawanan ka kula. Ya ora apa-apa lah. Manusia memang mengkonon. Iyalah. Jujur ikronjo aya debat. Tapi itu jelas terasa kan ku urang. Terasa ku urang perpolitika saha kula deuk nyaritakeun ge lain deuk nyaritakeun pemerintah mana nu dakwah ketika orang dijajah ku Amerika. DPR mana nu dakwah ketika orang dijajah ku Amerika. MPR mana anu keur dakwah ketika orang dijajah ku Amerika. Kiai mana anu hahayuanan, anu popoharaan di negara kadeuleu ku urang. Kiai mana anu dakwah ngalawan penjajahan Amerika. Sok tinggal kitu bae ku dakwah apa lain. Tinggal sakitu. Masya Allah, ngeri urang. Nah, ieu mah kan keur nyaritakeun tentang jihad. Islam perang jeung kafir. Kitab ieu mah. Praktekna teu. Ieu mah kitab.
ketika menang Islam jeung kudu menang otomatis awewe kufar kurang ditangkep budak letik nah sarua bae. Nah setelah ku urang diboyong dijadikeun naon ieu ieulah masalahna nisaul kufar wasibyaruhum idza usiru rabbu awewe kafir diboyong ku urang budak-budak leutik anu diboyong nah ieu dijadikeun kaula dijadikeun budak dijadikeun amat dijadikeun abid terjadilah penghambaan perbudakan roki amat ieu adalah boyongan perang mantak ieu di zaman kitu kamari ieu di zaman Panglima Sudomo nyaritakeun bahwa wanita-wanita Indonesia anu ka Arab dianggap amat dianggap budak. Masya Allah ngeri urang pernyataan Sudomo waktu eta anu mengesahkan tentang TKW dijadikan budak amat sebab barali ka dia orang Sukabumi orang Cianjur meteng iya anak kantore geden kana iku gede iya ada tampung di kantor Masya Allah rareuneuh kok kiai nyahoan bae ih sia mah atupan aing pernah ditawaran kula ke rumah santri di Sukabumi aya kantor da di aya naon gedung ngaranna gedungna penampungan TKW. Nah deket pesantren kula moal bejakeun pesantrenna. Nah aya anakna awewe 2 di Riyadh balik rareuneuh bapakna datang ka kula beusi daek nu penting kawin bae ta anaknya nama asal lahir jelas bapakna dibayar ceuk udah daek bae kitu aing ieu hampir tak kula eta hampir naudzubillah min zalik sia henteu nanaonan tah urang tak gerang loba tah aya malah anak kiai hampir anak kiai mun teu dinasehatan ku kula hampir endeg atuh is naonan sia ieu kan seuneu engke aya haseup tah kan ke aya ka Tangerang anak kiai anu di Sukabumi kawin jeung saha jeung anu kunaon mimitina kitu tah sia haseupna kadenge kumaha heuh oge nya makan haseup makan aamrengan ka mamana haseup teu jadi hampir di Sukabumi mah loba pisan teh geus teu kudu dicaritakeun nah ieu teh dianggap TKW baheula masyaallah karim de TKW teh dianggap amat lain boyongan perang budak perang diboyong awewena ieu dijadikeun amat lalakina abid budakna geus dijadikeun abid wa kadal abid itu kene abid teh ya budak nah ieu hidup perang da kaboyong ku ari abid bapan meureun geus abid untuk pengukuhan abid tetap abid tersebut tetap diboyong bae dikuatkan keabidanana tetap jadi abid. Masya Allah. Wa yatayidul imamu fil ahraril kamilina sabenerna mah ngaji kos kieu mah teu berlaku di negara mamana ge lantaran peperangan ge ku ari mah geus lain peperangan cara zaman baheula medan-medan perang ge lain. Nah ieu mah nu mantak datang ka dieu ngaji pabelebah pas pelebah bab ieu mah dibebaskeun ku kula terserah deuk didengekeun mangga deuk HSP mangga deuk kerek masalah sebab ieu mah ngaji geus teu berlaku mah ngaji ieu cenah kieu teh kudu dibejaan kami geus sarere kabeh duh kiai karek kabejaan lambat cenah kiai aing mantak ngomong kitu ge neulis sia HS masalah tapi koleksi hazalah ilmu pembendaharaan ayat menang ganjaran namun orang datang ke dia ngaji korenganan pembahasanana seperti eta diganjar tak ku Gusti Allah lamun ceuk lah teu Bang Pati geus aing mah KS bae diukna doang nu diganjar lamun kerek teu datang ka eta ngagangguna disiksa nya na aduh
aya ngaganggu kata tangga pan eta belah sisina sial gandeng amat budak kerek eta teh anu dosana mah eta tah masyaallah karim wa yatahidul imam wajeng kudu ijtihad imam dina mengenai tentang anu merdeka nu sampurna lalaki-lalaki anu balik anu berakal tadi makan sibyan budak-budak laletik anu lalaki nah ieu mah jelema nu geus dewasa anu merdeka tadi makapan wakadzal abid lain Pak dewasa merdeka lalaki balik berakal nah ieu imam panglima perang atau raja kudu ijtihad hati-hati dalam menentukan keputusan-keputusan nu bakal diponis terhadap boyongan-boyongan tersebut. Masya Allah. Misalnya sebagian data ke Masjidil Haram maca suratna surat Alif Lam Mim Tanzil wiridan di ditu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna tarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu la ilaha illa huwa terus Allahu allazi la ilaha illa terus datang ke sujud tilawat brek sujud tilawat jamaah 77 teu nyaho sujud tilawat haji pendi ruku doang nya nawa lainnya berapa orang luar negeri geser bae kudu dan sujud jangan nama ruku doang ngana culak cileuk aing tanyana nu salah ieu maya aing salah sakjana teh nya bener rasana mah pan batur sujud biasana sujud mah ya rukuan nya tetep culak cileuk bae nya jadi lain maca subhana rabbiyal azim atau sajadah wajia nya nama tetep aing tanyana nu salah udang deui maca surat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun wa lanudhiqan terus datang ke angges ruku subhanallah oh aing berarti salah aing salah ya jadi potonganana aya salat subuh 2 ruku kudu dikodoan deui oh ja aya salat 2 ruku datang ka kuari cade bejaan ku kula ka bisa izinin aya haji pendina kuari di dieu sa kudu kodo macem-macem bae itu pengalaman pertama datang ke pondokan sholat aing teh sholatnya lalu salah tuh orang di beja tuh jahil tadi mantap kudu mondok kudu ngaji abehnya holebah nyana di pondok gitu ngajinya nama datang kapai di pondok lembur pondok alhamdulillah isukna Jum'ah kan subuh balik Jum'ah sholat Jum'ah dibiasakan di lembur pondok baik dibiasakan di curug di legok kayak setengah 12 kukula diajak ayo geura di mah Mekah di setengah 10 kayak diajak lah jadi kieu heula bae kalawan depan kula berangkatlah jeung pemuji jam 10 sebab pengalaman nu geus-geus baju mah pinuh dan datang ke haram alhamdulillah kabagian keneh di jero iyalah rombongan nu ngabiasakeun setengah 12 di lemburna datang ka ditu atuh salat di jalan raya sakjana mah lembur sorangan beureuh pugu di situ jam 10 ke poe Jumat mah geus patep-tep. Wah, luar biasa. Etalah pengalaman kedua. Tetep di situ ge teu nuturkeun bantu kos kitu bae. Da kieu we teh heula sakira tenang lah sakira. Janya hojalan nilai masalahnya hojalan di jang sujud aya teu. Tetep pengalaman kedua sakira ya di jalan raya salat.
dia Mekah ulah sambarangan boga jag sujud ge asa boga sorga bae ih nya jamaah sakitu geus dipangkas di 20% tetep bae pohara jasa teu bahi keneh bae Masjidil Haram tah kos kitu tetep jadi bebejan mah wah tuh jero mana bisa setengah 12 di jero potongan ai bebeja ka babatur mah di jero bae tetep bae gengsi nya gitu ngeus katebak moal bisa ajeun kukuha gitu tapi Jumat hareup namanya geus siap-siap bae di jam 7 geus mandi tuh ai pokona baca kena deuk ti heula aing ngalajian kukuh mah jam 7 jam 8 jam 9 nundutan atuh kan itu udah setengah 12 deui Masya Allah yang gaji mau macem-macem dongeng nangis alhamdulillah kaditu nama lancar halangan naon kukula terus bae dititah datang ka haram mamun boga tanaga ulah kudu duturkeun kula sorangan bae masing-masing tawaf capek kakarak salat capek karak maca Quran terus baik kula mah ngomong gitu teh kudu babarengan bae tawaf sebab nu ieu boga tanaga nu ieu henteu anu ieu leuleus nu ieu henteu sak tungtung boga tanaga sorangan ke balik bareng geus kitu bae tetep datang ka ditu mah tawaf henteu salat kurang maca Quran ge teu peti ka deuleu aja kuat atuh nundutan deui bae tapi alhamdulillah tawaf masing-masing sakahaya sakitu ge alhamdulillah terus bae dibere penerangan nu jelas terus-terusan gairah alhamdulillahirabbil alamin bisa balik deui ka dieu kabehan rombongan 77 adapun di Mekah mah sagala batu segala sales mah emang eta mah geus biasa teu batuk-batuk acan mah Firaun teman datang teu sales baca nu tilok batuk jeung sales mah ja Firaun ae ge eta gaditu tetep bararatu malah anu ka bawa ka imah biasana batuk di Mekah bawa ka imah angel kacageun angel teu kacageun eta kos kitu ka Mekah alhamdulillah tinya mah berjamaah baik berjamaah terus ke Arfah gitu naon ngaranna poe Minggu diberangkatkeun ka Arafah terus poe Senin wukuf didinya lah aya nu maot kemudian poe Salasa ana Jumratul Aqabah beres jumrah terus cicing di Mina tilu peting jadi naparsani ngahajan teh di Mekah biasa nama di Mekah kayak peting mabit bari jumroh terus ke Mekah deui ke hotel ke mabit deui ka Mina naik mobil biasa dah begitu keur jeung almarhum di Mina tilu peting teu pernah di Mekah ieu mah ngahaja di Mina supaya nyahoeun antri mandi ngising antri ngising di Mina mah ngising ge genep 7 ngadagoanana aya anu geus kadodoran di dinya kadodoran di dinya geus aki-aki pajajara gantri gitu lamun urang kurang karunya mah atuh urang ge hayang ti bae ngeun aki-aki mah terus geus mondoyol teh karunya aja asana lamun teu dibere lawang WC ieu ngising di barabean mana ieu barabean ngising di luar ya di kajerogeun bae ya Allah ya Rabbi eta nikmat jasa ya wudu ngantri ngising ngantri mandi ngantri tapi ari ku gairah mah jadi resep jadi nikmat balama asana kurang tilu peting teh tadina aja pene deuk ditinggalkeun di ditu kena sorangan bae geus teu kudu antri di ditu sorangan bae ngan jeung setan
zuhur nafar sani masalah nu balik nafar awal bebeja kakula lobaan dek nafar awal mangga bae jadek nafar sani mangga dek nafar awal mangga ngan afdol nafar sani dek nafar awal bae ketua rombongan anak ngajak nafar awal dibere penerangan kukula lamun dek nafar awal ba'da zuhur sebab waktu jumroh ba'da zuhur Aqobah mah dibuka nisful lail terus datang ka isukna datang ka tanggal 13 Aqobah masih aya keneh bae terus taya lamun sapopoena tanggal 11 12 13 dibuka na jumroh ba'da zawal jadi ba'da zuhur geus dundek nafar awal sing hade cekula ieu jumrohna ba'da zuhur karak nafar mentak dina kitabna balikna teu meunang ka magriban sepi dan saeutik waktuna ba'da zuhur ka Mekah nya jumroh heula nya urang balik ka Mekah mun ka magriban teu jadi tanaparna kudu balik deui ka Mina bejanda kukula kitu iya tapi pemimpin-pemimpinna tetap ngajak jumroh ba'da subuh tanggal 12 berarti berangkat jada jam 7 jam 8 ke Mekah atau eta dina kitab tah moal ka magriban ai berangkat jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 mah seluruh kitab fikih timimiti Riyad takrib kabeh datang kot kitab nu gede nafar awal balik teu meunang ka magriban nu mentak di bejaan kos kitu sempit waktuna mun ka magriban wajib balik deui teu jadi nafarna unggal kitab kos kitu ayeuna berangkat jam 9 mah teu jam moal ka magriban malah mah asar zuhur geus saya di Mekah meunana tah ieu nu nafar awal anu jumrohna isuk-isuk kukula dibere penerangan masalah ngan bayar fidyah nu ngadenge mangadenge nu henteu mah henteu tah etalah loba kasalahan 75% kasalahan